Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa sabekrebar dongeng Sunda Mang Cecep Gorobacep anu satiasa tuhu manco di payunan hapena sewang-sewangan di mana bae ayana. Dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca dongeng antara paeh jeung hirup bagian kasalapan. Ieu yasana Bapak A. Tholib. Sata acan dipedar ieu dongengna sakumaha biasa ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan kasadayana pamirsa anu satiasa tuhu manco ngomen ngalaik oge ngabagikeun ieu dongeng-dongeng Mang Cecep Gorobacep ka pamirsa anu sanesna. Mudah-mudahan eta kasayan teh dibales ku Gusti Anu Maha Suci. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Saha ari Muhyan teh nyamu sobatna Epiana meureun lanceuk batur sakola. Nah atuh henteu milu nya jadi weh diarejek. Muh wawuh henteu. Duka henteu terang da abdi mah henteu sakola di SMP. Ari muh teh lain pondokna tina ngaran Muhyan. Sanes abdi mah neng. Muh bae henteu aya terasna. Neng Pujiati narik napas nguping jawaban Muhyan teh jiga anu semuhan jakaleun. Muhyan geus nepi ka jalan nu dituju, Neng Pujiati geus nunggangan sapeda dicekelan ku Muhyan. Diajarna ayeuna mah geus rada bisa geus nitah ka Muhyan ulah dicekelan tapi dituturkeun ti tukangeun. Mindeng pisan Neng Pujiati ngarangkul ka Muhyan upama are kelabuh teh diajarna tereh bisa kakara 2 poe harita geus bisa ngaboseh sorangan. Nyakal setangna rada teteg duanana galumbira pisan bari suka seuri. Muhyan ngarasa capek tuluy diuk dinu ieuh ari Neng Pujiati terus bae diajar sorangan. Ku Muhyan diawaskeun ti kajauhan. Muh bisa ayeuna mah sorangan oge nya. Nyarios kituna teh bari seuri ngareret ka Muhyan. Nah ari galeong teh setangna ngagaleong pelakna nu hareup ngageleng batu atuh poho kana rem pananganana lesot tina setangna. Jalana rada nurugtug ngudun ngagaleongna kabeneran kalebah Muhyan anu keureureeh. Atuh henteu wudu Muhyan teh reuwaseun sieun dununganana kaburu labuh kana kamalir jalan. Muhyan ngajelengan solokan. Tapi acan oge nangtung ajeg sapeda geus deukeut manten Neng Pujiati gugup. Kalahkah ngagabrug ka Muhyan. Atuh Muhyan kawalahan kabawa ku anu ngagabrug. Bruk bae labuh kana kamalir katindihan ku Neng Pujiati. Hegrada jero di lebah dinya teh kamalirna anyar meunang ngajeroan jeung ngabaresihan pagawe kota praja. Ari sapedahna setangna marius malika jalan pelak anu tukang malang ngahalangan luhureun kamalir nu dipake labuh. Gebisna Neng Pujiati nindihan pisan ka Muhyan raraina numpang kana beungeut Muhyan. Saleuheung Neng Pujiati gebisna teh rada katahan ku Muhyan henteu pati nyeri teuing ngan bakat ku ruwas henteu bisa buru-buru hudang. Muhyan mah henteu wudu rada ripuh eukeur mah dititendeut tambah katindihan atuh sojongjongan mah henteu bisa usi kemalih nyang saya bae dina jero kamalir. Neng Pujiati leler rewasna bade gugah henteu tiasaeun da luhureun aya sepeda malang ngahalangan. Ngan ukur tiasa nyengkatkeun rarai bari netep Muhyan nu katindihan.
Muhyan oge kakara bisa mentakeun panonna anu tadi karungkupku lambaina Neng Pujiati. Dua pasang tetepan panon dua remaja paamprok dina kaayaan anu sakitu kritisna nimbulkeun getaran sukmanu henteu disangka-sangka. Itu iya pada samar pola sama rasa jengku ketugna jantung ngadak-ngadak ngarandag nusa terus nama nurung tug ratug ngageter lir dulag malam lebaran. Neng Pujiati raraina nyeak semu berem lir kembang ros anu nembean ligar napasna karawasna rada ngalapar langkung ti mendak karewas anjeuna ngabalieur ngalius miceun teutepna Muhyan. Muhyan oge henteu aya bedana jeung Neng Pujiati, rasana takiwur suka jeung rewas pacampur isi rasa dirina rumasa saha nu aya di luhureun manehna. Dunungan pujaeun apingeun jeung jagaeun dirina, Muhyan sadar rada ngelemes eraku dirina pribadi. Muhyan leungeun katuhuna ngajungjungkeun sapeda nu ngahalangan. Neng Pujiati obah cengkat nyengkatkeun salira nu nindihan Muhyan. Sapeda digeserkeun ka sisi kamalir ku Muhyan. Neng Pujiati hudang terus kekeprukeun pakaian nu pinuh ku keusik ngan hadena henteu aya nu terangeun harita teh. Muhyan hudang jung nangtung topina jeung krepusna nu tadi ngacleng waktu manehna labuh dicokot bari terus dipake deui. Sapedahna nu ngagoler dijungjungkeun setangna nu nyengsol di lelempeng. Muhyan nyetandarkeun sepeda terus nyamperkeun dununganana anu ngalempreh dinu ieuh calik dina jukut bari andeprok. Neng Pujiati ngareret ka Muhyan nu nyamperkeun, tapi ayeuna mah Neng Pujiati teh aneh ngadadak robah tina biasana. Bet geus ngareret Muhyan teh terus tungkul raraina ngadak-ngadak bareureum bangun anu isin. Muhyan oge nya kitu keneh patepung reret teh bet rada ngalius manehna isin rasa hatena ratug ngageter. Sakedapan manehna nangtung sukuna ngarasa berat dilengkahkeun rek ngadeukeutan dununganana teh. Piomongeun ngadak-ngadak leungit ti koro asa garing hese arek mimitian nyarita. Tapi maksakeun maneh nyarita sorana ngageter meh teu kadenge jeung rada pegat-pegat kaganggu ku ratugna jantung nu tutunggulan. Mangga atuh Neng bade ngarasakeun deui diajar. Neng Pujiati tanggah neuteup ka Muhyan teras tungkul deui ngan saukur mesem imut leutik anu laleb pisan. Muhyan henteu lemek deui hese arek neruskeun deui caritaanana kalah kagek bae diuk gigireun Neng Pujiati. Kawas anu katarik ku besi samprani katarik ku magnit nu kacida kuatna manehna berat ngalengkahkeun sukuna. Hayangeun oge diuk rada anggang henteu bisa kaseret ku pangaruhna sukma lelembutanana nu geus katiruk jantungna kasipat ku rasa gaib nu mangaruhan dirina. Sanajan bari asa-asa jeung hararese Muhyan maksakeun nyarita. Hapunten bae Neng, bendu panginten Neng teh ka abdi. Neng Pujiati ngareret bari imut-imutna ayeuna mah karasana ku muh teh beda ti biasa lenyapna seredetna kana hate sumarambahna kana bayah matak ulang ngilangkeun elingan. Ari muh bendu kitu ka Neng. Piraku Neng atuh abdi bendu mah. Neng oge sami piraku bendu ka emu. Henteu kitu kieu Neng, henteu aya nu karaos nyeri. Hapunten bae ku abdi henteu kajagi. Mundek oge muh nu nyeri ka Neng Pujiati henteu neraskeun cariosanana kalah ka terus tungkul raraina semu dadu bari imut kapi asem. Muh oge saruana duanana ngabetem hese neangan picaritaeun pada hese arek pok. Mangga urang mulih bae atuh upami parantos capek mah. Neng Pujiati ngadag nyandak sapeda di candak ka jalan. Cepenganmu sakedap deui bae ngarah tereh tiasa. Muh ngicilik ti tukang nyekal bahasi ayeuna mah manehna moal ninggalkeun sieun dununganana labuh deui. Neng Pujiati henteu kapokeun bari kumujeng ngebose sapedahna rada tarik. Muh oge milu lumpat ngicilik nutur-nuturkeun. Panon poe geus mengok ngulon geus meh pukul 2. Betah we tu pamiarsa nya kanggo kaum adamah cenah upami. Upami ngalatih nu diajar ge
kaciptanya orang teraskeun deui. Panon poe geus mengok ngulon geus meh pukul 2. Ti tukangeun muh jeung Neng Pujiati ting kirining sorabel sapeda patembalan menta jalan ka anu keur diajar sapeda. Barudak nu tadi ngabring isuk-isuk teh kakara baralik nu pangheulana nu tadi ngobrol ngejek Muhyan. Pantes namah budak pangnakalna jeung pangwanianana. Duka pedah pantar duka pedah loba batur lebah muh manehna nyabat duduk kuy muh nu makena didedetkeun kana sirahna. Atuh pluk bae duduk kuina murag banget na jeung buuk nu tadi kabunian teh ngabuliglag. Nu delekana ngalieu ka muh na anak gorowok teh ngagorowok. Oh, si Muhyan oy. Kabeh abrulan barudak teh areureun bari semu kaget neringali Muhyan nangtung ngajengjen nyekel bahasi sapeda. Lain bae barudak nu karaget neringali Muhyan teh tapi Neng Pujiati mah komo pangkagetna bari malik ningali ka Muhyan. Muhyan geus nyahoeun dununganana turun tina sapedahna manehna nyamperkeun nu tadi ngajamret duduk kuina. Bari merengut bangun ambek Muhyan nyakel ka meja lebah dada Sidiki. Pereupna buleud dek dipereupkeun. Tapi kaburu jol nu nyamperkeun. Nanaonan Muhyan, maneh mah biasanya ari geus kitu teh. Manehna teu sopan euy leh. Malum bae euy Muhyan, Sidik mah tukang heur euy. Tapi ari Sidik mah kalah cecengiran bari ngacung-ngacung leungeun jempolna mere isarah ka baturna. Yen batur Muhyan nu diajar sapedah teh jempol pisan. Batur-baturna awewe lalaki ngariung Muhyan. Urang tadi isuk-isuk nyampur ka maneh Muhyan, tapi maneh geus indit. Apan urang nyarita kamari ka maneh soleh. Urang aya keperluan penting. Penting indohoy euy, baturna ting gorowok. Hiji-hiji nu ngagorowok ka Muhyan dipencrong baturna nyahueun kana adat Muhyan teu beunang diheureuyan. Juk bae jempe eueuh nu wanieun deui heureuy maranehna nyaraho lamun Muhyan geus merong. Mencrongna teu ngiceup sinarna berwibawa nyirikeun gede pangaruhna. Teu aya nu wani nyoba-nyoba. Muhyan jelemana jujur terapati heureuy lamun nyarita henteu bisa ngabohong asup kana paribasa nilas sapelasna ngadek sacekna. Jelemana pinter sopan kababaturan daek narima kana kasalahan. Lamun salah gancang menta dihampura. Lamun anu henteu daek ngahampura harita keneh sok terus terang hayang kumaha manehna ari boga maksud. Sok blak-blakan terus terang tara dikilungan tara ngabohong. Si Usen geus ngasaan pereup Muhyan manehna teu wanieun deui ngahina Muhyan rajeun wani tukangeun. Ngan Sidik nu sok wani keneh heureuy teh. Ieu mah sajabana heureuy teh sok ngabodor ngabadut manehna mah pelawak. Lamun Muhyan ambek kalah cecengiran. Tadi oge sanyana lamun nyahueun Muhyan mah Sidik moal wanieun ngalakukeun kitu, manehna oge ari heureuy ka Muhyan mah make aturan nyahueun kana adatna. Harita oge Sidik nyampurkeun bari mere hormat salut kawas ka komandan bari menta maaf, tapi bibirna anu ipis renyarenyu luwalowe jiga nu rek leweh. Atuh Muhyan oge seuri dituturkeun ku baturna rame saleuseurian. Leh, memang asan teu penting pangrasa aranjeun sarerea keperluan urang teh. Tapi ieu teh sanyana penting pisan keur urang mah. Ieu teh anak dunungan, perlu diajar naik sapeda nya ku urang. Nya ka urang me warang na ngajar. Seri laing oge nyaho lamun dewek teu bisa ngabula kadunungan moal bisa neruskeun sakola. Aranjeun nyaraho riwayat hirup urang. Kabeh batur Muhyan nyaraho kana kaayaan Muhyan anak jelema teu boga tur tageus teu bogaeun bapa. Da Kamang Darma mah nyangka pamana. Biasana Muhyan lamun nyarita sok ngabasakeun urang jeung anjeun kajaba ari ambek sok make basa dewek jeung silaing. Harita oge baturna nyaraho Muhyan masih keneh keheul ngomongna, masih keneh campur aya silaing jeung dewek. Nupang nyobatna jeung Muhyan baturna sakola teh soleh nu harita aya megatan ka Muhyan waktu newak dadana Sidik. Pek bae ayeuna mah nepangkeun ieu dunungan urang teh ka aranjeun sadayana. Neng Pujiati sasalaman perkenalan ka babaturan Muhyan masing-masing pada nyarebut ngaran sorangan kawas ti kukur.
Di antara nu sakitu lobana ngan saurang nu rada lila patepungna leungeun sasalaman teh nyaeta awewe Epiana nu tadi kuneng Pujiati dicaritakeun yen adina rencang sakola. Bubuhan ieu mah geus wawuh bari ngaharewos lawan kana cepilna Neng Lis Pujiati. Adede cenah Neng Pujiati ngepeskeun leungeun Neng Epi bari jamendud cepilna bareurem. Saterusna mah barudak teh bring bae baralik bari ting aracung leungeunna silih gupayan tanda papisahan. Muhyan oge henteu neruskeun ngajarna sapedah ka Neng Pujiati tapi terus balik ngaboncengkeun Neng Pujiati. Manehna henteu lila di bumina Neng Pujiati teh saukur nepungan indungna sakedeung terus bae balik sorangan. Ngan ngomat-ngomatan ka Neng Pujiati ulah waka nyarios ka ibuna jeung karamana yen manehna sakola. Muhyan janji ka Neng Pujiati minggu hareup moal datang rek ngapalkeun keur persiapan ulangan kuartal kadua. Berang keneh Muhyan geus aya di imahna geus beunang mandi geus ganti pakaian manehna geus aya di warungna nungguan dagangan bari diselang-selang ngapalkeun. Pukul 7 warungna geus tutup manehna beberes duit laladangan dibarengan ku Mang Darma bari nitenan barang-barang anu kudu ditambahan anu geus beak jeung balanja barang anyar anu sakira baris pipayueun. Kumanehna dicatetkeun sarupa-sarupana diitung piduiteunana kitu kabiasaan Muhyan dina saban geus tutup warungna. Isukna balik ti sakola manehna sok terus bae ka pasar balanja sakur anu kumanehna geus dicatetkeun. Kakara manehna bisa reureuh bari ngapalkeun pangajaran ti sakolana. Sarena masuk di warungna ngahaja nyieun kamar paranti manehna sare jeung tempat ngapalkeun. Puting harita teh malam Senin Muhyan teh katembong ngapalkeunana teu kaureprak bukuna mindeng pisan dibukana mindeng ditutupkeunana deui. Gawena sakapeung ngahulang jiga keur aya nu dipikiran sakapeung manehna unggut-unggutan jiga nu manggihan jalan anu satuju jeung pikiranana. Tapi kadang-kadang manehna godeg beri cuk cerek sorangan kawas anu susah katembongna manehna teh acan manggih katetepan dina jero hatena. Muhyan ngagarendang sorangan ngomong jiga nu teu kahaja. Aneh nah pikiran teh bet hese pisan dibang balerkeunana teu beunang pisan dipopohokeun. Dina pikiran Muhyan kagambar sagala kajadian tadi ti berang Neng Pujiati teu daek ingkah tina lelembutanana kacipta sagala paripolahna budi basana tadi waktu manehna labuh nepi kapanggih ku baturna sakola manehna keur ngajar tumpak sapeda. Ieu kabeh ngaganggu kana pikiran Muhyan anu hayang ngapalkeun pangajaran sakola manehna teu bisa prak. Tungtungna mah bukuna diberesan dug bae manehna ngedeng. Tapi sanajan manehna ngedeng pikiranana henteu weleh kumalayang ngacacang di gedongna dunungan indungna. Batur ulina Neng Pujiati ngalangkang dina elinganana rupana paripolahna masket muntelem melit dina ati sanubarina. Muhyan budak keneh umurna acan nincak kana baleg acan nyahoan harti asmara acan nyaho harti bogoh jeung cinta birahi. Tapi Muhyan hatena henteu weleh kangen sono jeung sungkan paanggang jeung Neng Pujiati. Sacara kasobat anu geus dalit melang jeung nineng saperti kadunungan nu geus ngahutangkeun budi nu susah pimalesseunana. Geus peuting pisan Muhyan kakara bisa mereumkeun panonna pikiranana geus capeun mah reup bae sarena tibra pisan nepi ka isuk. 2 minggu lilana Muhyan teu udar-idar gawena ngapalkeun pangajaran bari nyelang-nyelang ngurus daganganana. Urang kocapkeun ayeuna Neng Pujiati. Neng Pujiati mulihna diajar sapeda jeung Muhyan terus bae bebersih panganggona anu tadi kalotor tilas gebis digentos. Anjeunna teras bae kaluar deui milarian Muhyan maksudna rek diajak dahar tapi Muhyan teu aya. Neng Pujiati naroskeun ka Ma Acah. Ma, kamana ari Muhyan? Parantos wangsul Neng, muh mah tadi oge. Ari muh teh Muhyan ngaranna Ma. Sumuhun Muhyan teh apan sami muh keneh eta teh Neng. Tadi oge dah henteu lami teras wawartos ka Ma arek wangsul cenah. Panginten acan dipasihan eda nya Ma. Tadi oge ku Ma ditawaran dahar heula sawios cenah bade di ditu bae di lembur.
teu acan hoyong. Ah mah mun neng wartosan heula atuh tadi teh nu mawi kabujang ngaleos manten mak bade wawartos ka neng teh ari ka ibu mah wawartos tadi oge neng mah nuju di jambaan panginten. Neng Pujiati ngahulang sakedap teras bae lebat deui ka jero bumina. Neng gara tuang heula itu geus disadiakeun ku ibu. Ibuna Neng Pujiati miwarang tuang ka putrana. Neng Pujiati teras kana meja disarangan ku ibuna maksadna arek tuang. Tuangna Neng Pujiati caman-camen pisan bangun teu raos damelna rada hulang-hulang. Kunaon dahar teh henteu kakengengan Neng? Ibuna naros putrana, ibuna kageteun ningali putrana tuangna henteu pati ponyo. Ibu mah abdi hoyong dahar bareng jeung emuh wakasina wangsul. Tadi emuh teh bebeja ka ibu aya perlu anu sanes cenah partoskeun bae ka Neng permios. Neng Pujiati tuangna ngan sakedik pisan teras bae kaluar deui angkat ka kebon kembang ngadoniis dina bangku bari nyandak buku apal-apalan pangajaran sakola. Dina bangku Neng Pujiati calik bari mukaan buku emutanana sanes kana eusi buku. Tapi emut kana kajadian tadi keur diajar tumpak sapeda. Aduh akur dinya pemirsa cenah ieu. Katingali Neng Pujiati baeud raraina bareurem tapi henteu lami nyeh imut siga anu kapi asem. Dina manahna Neng Pujiati alewoh cacarios malah pinuh kurupi-rupi tanya jawab nu kakupingna teh ngan ku salirana wungkul henteu kakuping jeung henteu kahartoseun ari kudu sanes mah. Panangan nu kenca dianggo nanggeuy angkeutna panangan katuhu nyepeng buku dina lahunan. Tapi ari manahna mah aya di tempat anu tadi tempat diajar naik sapeda babarengan jeung Muhyan tea. Tadi mah kawas nu ngahaja Neng arek labuh make ngarontok Muhyan katingali raraina nyak semu bareurem belengeh imut siga nu kapi asem rada isin rasa Neng Pujiati teh. Labuh teh kana kamali rada jero muh katindihan raraina numpang kana beungeut Muhyan. Palang siang aya nu ngawaskeun tapi ari nyebat palang siang mah kakuping sora Neng Pujiati teh ngaharewos mun harita aya nu deukeut mah kalebah bangku meureun ngupingeun. Kapelang jeung kacipta harita ku Neng Pujiati tadi waktu muh dicokot topina ku sidik jiga nu rewaseun jeung hanjakaleun pisan. Nya kitu deui batur-baturna sidik oge kageteun waktu ngalieu ka Muhyan bari ngagorowok ngudut si Muhyan euy. Batur-baturna ngaronom ka Muhyan bari ngaharulang karageteun ret kana pakaianmu ret ka anjeunna. Karasa tadi waktu sasalaman jeung batur-baturna bari nyerbut ngaran sorangan epiana mah sasalamana teh menilila jeung pageuh pisan. Make ngaharewos deui nyebut adeudeuh lis cenah ka anjeunna teh. Boa-boa tadi waktu dina solokan teh aya nu ngawaskeun. Ilih cenah sora Neng Pujiati kaluar tina bahamna kalawan teu kahaja bari ngalios cengkat tina ngalamunna. Jung anjeunna ngadeg tina bangku angkat lalaunan di lebet kebon pananganana dikatukangkeun nyepeng buku digandongkeun angkatna lungse bangun tenangan nepi kana balong tarate Neng Pujiati calik diamparan ku kertas koran tilasna bungkus buku sampeanana ngarumbay kana empang ningali lauk emas nu silih udag jeung pada baturna silih sender silih senggol bangun anu saruka bungah pisan keur alulin dina sela-sela kembang tarate nu kembangna keur meujeuhna seger mekar bekah. Tapi manahna ngan saliwat kabebenjogkeun anak ku lauk di balong teh kasilih deui emut ka anakna ma acah nu biasa maturan tara jauh ti gigireunana ti mimiti inget ngan Muhyan anu jadi batur ulina tukang meresan kebona sok mangnewakeun ku kupu nu sok mangku lamun arek ngala kembang anu luhur anu henteu ka tepi jeung henteu ka hontal. Tadi geus ngajar tumpak sapeda manehna kajeun labuh nahan dunungan anu bade geubis nepi ka katindihanana. Ayeuna geus sakola di SMP di kelas 3 tereh tamat sakolana boa arek neruskeun sakolana kanu rada luhur. Tapi nah henteu daek terang-terangan bet ngabebodo pajarkeun henteu sakola tangtu ieu teh aya maksudna.
Tadi oge ngomat-ngomatan manehna teh ulah seueur carios cenah ulah wawartos ka ibu sanajan ka indungna pisan ieu oge duka naon maksudna Muhyan teh. Neng Pujiati nu kalengitan batur ulina nu ditinggal mulang ku anak bujangna ulang pisan ngalamuna henteu terangeun ibuna anu milari aya di pungkureunana. Kumaha apal ngapalkeun teh Lis? Ibuna naros ka putrana. Neng Pujiati meni ngarenjag asa kagebah ku ibuna anu naros di pungkureunana. Ah, meni reuwas ibu mah. Har, naha reuwas. Kawas nu keur ngalamun bae atuh ditaros oge. Sanes ngalamun Bu, eta nuju ningali lauk keur silih udag sareng baturna. Ibu teh milari ti tadi ka Neng teh, sugan teh ngapalkeun di kamar. Sumuhun di dieu ti tadi oge ngapalkeun di bumi mah sesah apalna. Neng Pujiati ngaweler ka ibuna bari teras ngadeg. Anjeunna teras nyepeng pandangan ibuna teras angkat sareng ibuna mulih ka bumi maksad bade ngapalkeun di kamarna. Lis, tadi teh aya semah ka dieu naroskeun di Lis. Tamu saha ibu? Biasa bae sumirna anu ka dieu teh. Sugan teh saha ibu mah sawios ari semah kitu mah. Tong teuing diangken atuh barina oge. Naroskeun ka Lilis ku ibu teh diwartoskeun ka Bogor sareng apa? Leres kedah diwartoskeun kitu. Marah henteu daekeun deui ka dieu tah jelema teh barina oge. Nya ari geus diwartosan Lilis teu aya mah manehna teh henteu diuk-diuk acan. Harita oge balik deui bae henteu lami di dieuna. Saparantos ngaleueut Neng Pujiati teras lebet ka kamar bade neraskeun ngapalkeun. Ibuna ngantunkeun putrana di kamarna anjeunna mah teras barang damel di lebat bumi. Neng Pujiati di kamar saparantos dikantunkeun ku ibuna sanes ngapalkeun tapi kalah dug bae ebog dina dipan. Neraskeun lamunanana ngemut-ngemut Muhyan baturna amengan nu henteu weleh nguntit-nguntit. Henteu daekeun ingkah tina emutanana. Henteu beunang dipopohokeun bet henteu betah rasana paanggang jeung Muhyan teh kangen bae resep bae ulin bareng jeung manehna mah. Sanajan saban poe kari-kari ayeuna poe Minggu biasana sapoe jeput bet kaburu ninggalkeun manehna kaburu balik ninggalkeun kapanasaran. Neng Pujiati palai naroskeun ka Muhyan bener henteuna manehna sakola palayeun dibantuan mecahkeun soal-soal pangajaran nu hese diapalkeunana. Aljabar jeung ilmu ukur henteu daek apal manahna henteu kengeng diangong ngemut kana pangajaran kalah ngacacang milari Muhyan nu geus mulang. Karaosna ku Neng Pujiati bet puyeng emutanana capeun saterasna mah reup bae Neng Pujiati teh kulem. Gugahna parantos senten pisan parantos dikulemkeun mah nembe emutanana tenang deui saparantos ngebak. Anjeunna teras tuang sonten ngariwung sareng ibuna katutramana anu harita parantos sumping ti Bogorna. Sabada tararuang ramana nyarioskeun kaayaan di Bogor disambil bari ngaraleueut cacandakanana. Nyaeta talus Bogor sareng Cau Ambon Bodas kaluaran ti Ciawi. Neng Pujiati saparantosna wareg tuang leueut sareng ngobrol neme anjeunna ngapalkeun deui dugi ka wengi pisan. Soal-soal anu tadi hararese teh parantos tenang mah emutanana karaos babarieun pisan enggal apalna. Dina jero 2 minggu mah Muhyan jeung batur-baturna sakola eueuh anu arulin saroson-soson ngapalkeun sarieun henteu barisa dina waktuna ulangan nu baris diabuskeun kana rapotna dina kuartal nu kadua. Waktuna ulangan geus kaliwat kari nunggu hasil beunangna hese capek engke baris kanyahoan dina raporna masing-masing jeung tangtu barudak dibarere pre pikeun ngareureuhkeun. Rupa-rupa barudak teh tujuanana aya nu balik ka lemburna, aya nu nyaba bae ka barayana, aya oge anu piknik jeung batur-baturna. Ari Muhyan mah geus janji ka anak dununganana arek ulin di kebon jeung arek neruskeun ngajar sapeda. Dina poe Mingguna manehna henteu datang tapi dina poe Senena mah Muhyan teh geus bebeja ka Mang Darma jeung ka bimina arek ulin itung-itung reureuh tina diajarna. Geus rada beurang manehna kakara indit benang make pakaian alus nakar henteu make pakaian paranti digawe ayeuna mah Muhyan teh
Kahandapna di celana wol abu-abu kameja bir kolin bodas lengan panjang dina lengan kencana naplok erloji tangan merak Titus. Puukna anu galing lecir ku minyak rambut anu sengitna seger ka ambeuna sapatuna hideung herang benang nyemir mending agurilap bakat ku herang. Inditna mawa sapedah kumbang merak hambar. Ia teh kabehanana oge benang hasil karyana sorangan hasil jejehan Mang Darma jeung Biminah nu mikanyaah ka Muhyan. Waktosna kabujeng sae pamirsa sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.